Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun ngalonggat kitab Al-Hikam halaman 68. Jalla rabbuna ayu amilahul abdu anakdan. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla maha agung saha rabbuna pangeran urang sadayana. Ayu amila kana yen ngagawekeun hukarob saha al abdu seorang hamba nakdan kalawan kontan ay halan tegesna pada harita bi anwa itaatiku warna-warnina taat payujazi teras ngabales rob huka abdu nasiatan barina diengkekeun tanapi dianjuk bialayu tia kuyen teu maparin Allah huka abdu syai'an kana hiji perkara min jazai amalihi tina ngabales amalna abdu fil hali dina pada harita fa ina dzalika maka saestuna itu yujazi laisa eta lain dzalik sya'nal karim eta tingkahna zat anu mulia al-qadiri anu kawasa pajazaul amali maka ari pangbalesanana amal ari balesanana amal layuh tasu eta teu ditangtukeun jaza bidaril akhirati di daerah akhirat bal rubama adharo balikna terkadang ngadohirkeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari mahaluhur Allah minhu tina jaza liba di auliyaihi pikeun sapalihna pirang-pirang wali Allah syai'an kana hiji perkara pi dunia di dunia yahmilu anu bakal ngajurung jazahum ka aulia al ijtihadi kana sungguh-sungguh fil amali dina pirang-pirang amal wa yatahaqqaquna sareng narima nyata aulia bihi kujaza qabulaha kana ditarimana amal summa bayana teras ngajelaskeun musannif zalikal jaza al muajjala kana itu wawales anu digancangkeun biqauli kodawuhan musannif kafa min jazaihi ay mujazatihi kafa cukup min jazaihi tina ngabalesna Allah ay mujazati tegesna ngabalesna Allah alai ila iya ka anjeun iya ka anjeun ala taati karana taat naon androdia yen ridho Allah ka anjeun laha pikeun taat ahlan halna jadi ahli aya taufiku kategesna maparin taufikna Allah ka anjeun aya taufiku kategesna masyanana taufik ka anjeun laha kana taat wa ikdaruka sareng ngawasakeun anjeun alaiha kana taat wa ila sareng lamun teu taufikuka laha wa ikdaruka pasipatuka makari sifat anjeun adzatiyatu anu bangsa zat ataka sulu eta kedul
anu nitaati tina taat. Wa adamul itinai atakasulu wa adamul itinai sareng teuna ngenya teh ayana perhatian lah kana taat biha kana taat. Faida waqafa qata di mana-mana maparintau feka ka anjeun saha maula ka pangeran anjeun. Lil qiyami kana ngalaksanakeun biha kana taat kana tah bukti naon zalika itu wafaqoka jazaan eta balasan muajalan anu digancangkeun laka pikeun anjeun pi dunia di dunia 5 karana perkara ya tarotabu anu narima bijil ma atau nepi timbul ma alaihi kana zalik min mazidi zulfa buktina tambahna caket. Wa aidon sadang deui panta makari anjeun abdun eta hamba hakirun anu hina. Latas tahiku anu tengah hak anjeun hidmata malikil muluki kana ngahidmatna raja ning raja. Pakono mangkari kabuktian Allah koroba tang nyaketkeun Allah ka anjeun. Li hidmatihi kana ngahidmat ka Allah. Wal rodiya sareng ridho Allah ka anjeun ahlan kana jadi ahli. Lah kana hidmat nikmatun eta nikmat adimatun nu gede. Min huti Allah alaika ka anjeun tumata karo teras nyarioskeun musannif jazaa akhara kana balasan anu sejen muajalan hanan digancangkeun biqaulihi ku dawuhan musannif jadi balasan amal teh teu khusus di akhirat tapi di dunia oge aya dipaparinkeun kasapalihna kakasih Allah. Sangkan sungguh-sungguh kana ibadah. Kafa cukup al amilina ka jalmi-jalmi anu beramal kabeh. Naonana jazaan balasanana. Jadi ia ngajelaskeun tentang balasan kana taat teh lain di akhirat tunggu di dunia ge aya. Ti kawit kafa teh contoh balasan anu digancangkeun nu dipapari di dunia. Kafa min jazaihi ala an rodiya. Ya nu kadua kafa al amil jazaan ma huwa fatihu. Nawanana jazaan balasanana naon ma perkara wanu ari Allah pati huhu eta anu mukakeun kana ma ala kulubihim kana pirang-pirang hatena amilin pitoati dina taat ka Allah ai fi hali taati tegasna dina tingkah taat ka Allah minal mawahibi buktina pirang-pirang paparin al ilahiyati anu bangsa pangeran wal ilhamati sareng pirang-pirang ilham ala dunia tianu bangsa laduni wa halawati tamaluki sareng resepna sareng amisna resep ka Allah baina yadai malikil muluk di antara payuneun raja ning raja qala ngadawu sabaduhum sapalihna supiyah ahli supi kana lapar laisa fi dunya waktun yusbihu naima ahlil jannah laisa teu aya fi dunya di dunya naon waktu yusbihu anu nyarupaan waktu naima ahlil jannati kana ninikmatanana ahli surga ilama kecuali perkara yajidu anu manggihan hukana ma saha ahlu tamaluki ahli mikaresep ka Allah pikulubihim dina pirang-pirang hatena ahli tamaluk bilaili dina waktu peuting min halawatil munajati buktina amis munajat wahadil halawatu sareng ari amis
ieu halawah hiya itu halawah allati eta anu yu'abbiru anu ngabahasakeun anha tina lati ahlu tariq ahli tarekat bil ahwali ku ahwal. Jadi amisna munajat teh amisna mikaresep ka Allah teh ku ahli tarekat man disebatkeun ahwal wal mawajid sareng mawajid wal adwaki sareng adwak wama sareng perkara huwa anu ari Allah muriduhu eta anu ngadatangkeun ma alaihim kaamilin ay ala kulubihim tegesna kana pirang-pirang hatena amilin min wujudil mu'anasatihi buktina aya na betah ku Allah ayal unsi tegesna ma betah bihi ku Allah ba'da husulil amali dina sabada hasilna amal wan qidoihi sareng narima beresna amal. Qala ngadawu saha ba'duhum safalihna supiyah al unsu ari betah al unsu ari betah huwa itu unsu sururul qalbi eta bungahna hate bisuhu di jamalil habib ku ningalina gindingna kana gindingna kakasih wa huwa sareng ari unsu halatun eta hiji tingkah tujibu anu ngamestikeun hala in ti'asal muhib kana tak narima tanginasna kakasih wasofa awakti sareng bersih waktu na muhib waya hopu sareng mikasieun muhib bihi dina waktu gowa ilal idlali kana pirang-pirang karuksakan kumandal man abadahu li syai'in yarju benten makalah man sajalmi abadan nu ibadah man huka Allah ta'ala balim malu Allah li syai'in kana hiji karana hiji perkara ibadah nanti aya karana yarju anu ngarep-ngarep abdu huka se minhu ti Allah ibadah nate kalau ngarepkeun sesuatu ti Allah wa huwa sareng ari se atsawabu eta ganjaran auliat ma atawa supaya nolak atawa sangkan atawa karana hayang nolak man bitaatihi ku taatna man urudal ukubati kana datangna siksaan ibadahna teh hayang katolak ku taatna teh datangna siksaan ami teh disiksa aya husulaha tegasna hasilna ukubah lahu ka man bidaril akhirati di daerah akhirat wa qalu sareng aya dawuhan musannif an hulapadan mutalikun eta nu cumantel biad pa'a kana lapad biad pa'u pamakoma makate ngalaksanakeun man bihaqi ausopihi kana hak pirang-pirang sifat Allah bal huwa balik taliman qaimun eta anu ngalaksanakeun bihadi nafsi kana bagian nafsu naman sebagian tina nafsu eta mun ibadah ngarep-ngarep sesuatu ti Allah atau sakan katolak ku taatna teh siksaan eta mah masih keneh ngalaksanakeun kana bagian nafsu na we can ngalaksanakeun kana hak sifat-sifat Allah min jalbil sawabi buktina narikna pahala auda pilih qobi atawa nolakna siksaan bihilapi mah kalawan beda jeung perkara ida abada di mana-mana ibadah man huka Allah li ajli jalali karena agungna keagungan Allah li ajli jalali karena arah-arah agungna Allah wa udmati sareng tegasna agungna Allah wama sareng perkara huari Allah alaya tep-tepan kana emak min mahami disipati buktina pirang-pirang sifat anud
dipuji pirang-pirang sifat anu dipuji, pirang-pirang sifat Allah anu dipuji, alati anu layu syariku tengarejengan Allah pihadina sifat, pihadina lati sifat. Idman karana rijalma karena bukti man kadalika tanya kitu deula kadal layu syariku yastahiku ngahakman ayah dima kana yen ngalad ayuh dama kana yen diladen man bil ibadati ku ibadah, ayah dima kana yen ngaladen man bil ibadati ku ibadah, painahu maka saestuna man hina nalika abadahu yakunu bukti man ko iman eta anu ngalaksanakeun bihaqi ausofi kana hak pirang-pirang sifat Allah, ay mufian tegesna nu nyumponan laha pikeun ausof hakoha kana hakna ausof. Pakod awha maka nyata parantos ngawahyukeun sallallahu Gusti Allah taala ila Daud alaihissalam kana Nabi Daud. Inna awadal auda kana saestuna kakasihna pirang-pirang kakasih man eta jalma abada nu ibadah man ni kakuring liguiri nawalin karana lianti paparin lakin liyukti tetapina supaya yen lakin liyukti tatapina supaya maparin man arububiyata kana sifat kapangeranan hakoha kana hakna rububiyah. Wapil hadis samina hadis layakun ulah bukti sahadukum salah sahijarjeun kabeh kal abdi su'i itu seperti seorang hamba nu goreng in hopa lamun sieun abdu amila ta'amal abdu walakal ajiri sujeng teu sapertikeun anu buburuh anu goreng ilam yu'ti lamun teu dibere ilam yu'ti lamun teu dibere ajir ilam yu'to lamun teu dibere ajir al ujrata kana buruh lam ya'mal tatu amal we si ajir. Jadi ulah bukti cenaan salah searanya kami seperti kan hamba nu goreng ibadah teh. Ulah ibadah seperti hamba nu goreng lamun sieun ibadah lamun teu sieun teu ibadah. Atawa seperti jalma nu buburuh nu goreng lamun dibere buruhan beramal lamun teu dibere buruhan teu beramal gitu lah. Wallahu a'lam. Mungkin tuan ya sih. Lanjut tidak tuh.